Tiasa teteh abi request tong ngangge daun jeruk, soalnya abi mah teu seneng daun jeruk. Oke, halo teteh, terima kasih sudah komen di keripik kacana Teh Rina. Mari kita jawabnya guys. Meskipun Amina keripik kaca daun jeruk, tapi khusus keripik kacana Teh Rina mah bisa request tanpa daun jeruknya guys. Jadi teteh pamit teu seneng daun jeruk, bisanya request tanpa daun jeruk dengan syarat ditambahna di catatan. Dina chat penjual KHD soalna anu order teh sanes 1 2 3 kan berpuluh-puluh dugi karatusan ya guys, bade kumaha abi ningal. Nah, ditambah di catatan makan tos tercetak di resina, jadi katingali kuno bagian packing. Pokona keripik kacana Teh Rina mah bebas request sesuai dengan nu aya varian rasana. Request teh ulah di luar anu varian rasana nya guys. Maksudna bisa request kumaha cenah teh. Jadi misalkan si pedas di mix sareng balado. Nah, maksudna di mix teh jadi dicampurkeun ya guys, sanes satengah-satengah. Aya nu salah pemahaman kamari aya nu nambah di catatan. Varian si sedang tapi ditambah di catatan kieu cenah teh aku mau di mix sama double extra. Tapi teh kela-kela varian si sedang dicampurkeun jeung double extra atuh da kumahanya meureun moal katingali. Jadi jigana maksudna di mix teh sangkana teh setengah-setengah merenya kemasan saperempat teh. Maksud abi bebas request teh jadi sanes bisa setengah-setengah gitu guys. Airi setengah-setengah gitu mah abi moal tiasa. Karena kan keripik kacana Teh Rina mah khasna asin gurihnya teu aya manis-manisna. Abi teh diayakeun tiasa kan teu sadaya resep asin gurih, aya nu resep aya manis-manisna. Matak anu hoyong aya rasa manis-manisna mah tiasa di mix sareng balado. Jadi dicampurkeun misalkan pengen balado pedas. Karena kan si varian balado mah henteu pedes, cuma haneut lah. Mun hoyong lebih pedes jadi di mix jeung varian pedas gitu maksud. Jadi lah varian si pedas manis asin soalnya kan manisna tina balado. Mah cocok lah jeung selerana kanu resep aya manis-manis pedas. Terus misalkan si varian rumput laut nya kan si rumput laut mah henteu pedas. Tapi cenah teteh abi mah hayang varian rumput laut tapi hayang pedasnya bisa di mix sareng pedas. Jadi intina mah mix teh dicampurkeun nya. Setengah-setengah varian rasana kade. Ieu we aya varian pedas tapi aya rasa rumput-rumput laut. Nah, rasana teh aya manis-manis gitulah rasa rumput laut enak pokona. Terus pokona mah gara cara rekod na keranjang kuning ulah hilap tambah di catatan.